Si Nona makan manggis campur kurma. Nona manis, siapa yang punya? Pak, di mana sih salah kita? Modar sugan awu nembalan pisan. Pak. Aya naon sia teh tunggir bebelowongan wae. Nyaho sugan aing ke rapat. Tiga guru wae sia teh rapat tuh. Anak maneh wani kakolot. Wani kumaha sia teh maksudna tunggir? Aing disebut monyet ku anak sia. Mun aing monyet meureun sarua maina ge monyet. Kan manehna anak aing. Lain deh anak sia dia monyet. Mana si Tompul coba sita ka dieu. Tompul. Aya naon mak, gogorowokan wae siga di leuweung. Tah anakna carekan so. Bener anu cek maneh ngomongkeun, maneh nyebut monyet ka kolot. Henteu pak, eta mah heureuy kaceplosan. Da geus minta maaf ka emak ge bari diciwir ceuli. Emang kunaon kitu maneh bisa nyebut monyet ka emak maneh? Tompul di sakolahan diledek wae ku babaturan ngadu ka emak. Kala sarwana emak ge ngaledek Tompul hideung. Emang hideung sia Mapul piraku disebut bodas da asa aneh. Nya kala pipilun sarwana bisa nate ngaledek doang. Gak ada alak pisan boga kolote aing mah. Mak sia tah salahkeun mah. Awal mulana keur sia orok ngabedakan sia pas mati lampu. Kuduna pake pupur imah kalah pake bubuk arang. Jadi we hideung nepi ayeuna. Atuh sia neundeun bubuk arang dina keler ket. Pan eta mah tempat aing neundeun pupur. Sia kalah dipake jaker areng. Intina mah saria meureun anu nyieun aing hideung teh waedan. Kunaon sia tadi nutupan wae irung Pul? Nyao sia ngomong bari nutupan wae irung. Bau aroma teh sedap mah asa-asa bau naon meureun ieu teh. Mana aing teu ngambu irung sia deket teuing jeung sungut udah. Belah dia atuh coba ambuan. Anjing ieu mah bau bapa sia teu cebok moal salah. Teu nya sia modal teu cebok goblok. Atuh sia gogorowokan wae. Jadi teu sempet aing cebok. Aing keur ngeunah-ngeunah diganggu. Pantes bauna hangru. Bau tai. Cebok sia goblok. Sare jeung aing sia can cebok mah. Bau tai. Goblok sia kalah ngaledek aing. Dasar anak monyet. Ibihun satoronton. Turun geus nonton.